da si eta mah kitu, leutik teh awakna. Mantap, bos. Kita bisa ngerogot. Ini sedang bersih kieu. Si buat lah. Embung. Sebelum ke jeros teh. Si buat lah. Kalau ketrokan habis isi. Apakah kosong? Kosong. Duh, kosong. Isi. Bersih. Tapo. Anjing lu buat si Ujang. Goblok. Gak anjing dong, goblok Beja-beja kok aing sia. Entong atuh beng ah, mana beja-beja beng mana tuh CS urang beng tong beja-beja beng lah. Yang beda gitu kumaha eta? Ngahina tapi yang badag. Ya, beng, ku aing bejaannya. Oh, teh teh bejaan CS. Apal beng, mana daun cincau? Oh, ku eta aja euy. Oh, beng, kueta Kumaha eta teh makean aja? diperes China. Terus antepkeun. Make es tong jang. Bebas, beng, kumaha maneh rek make esekin teu oge teu nanaon. Ari dibalurkeunana iraha. Heuh, beng, diperes tangis kentel langsung ulas-ulas. Dan tepun heula meureun. Heuh, diantep 30 menit. Langsung gedean jang. Beng ngagedean anjing dikem dong sireum, pakung ngalangar. Kamu saya asal terbalik ah. Oh, ayo atuh sok, dagon dinya. Beng, cenah poe lapar balik heula urang. Jin atuh aing mau batur ulin satu aing urang ulin. Tuh, beng, aya baru daging ditu lobaan juga lah yang balik ke yang modal yang lapar yang yang nanaon segala ieu mah. Oh juga tuh ah urang mah ke barudak we. Nah, bos. Biasa jangan suung terus di mana maneh? Dah sulit si Ujang bos ngan si Ujangna balik urang mau batur mah tak ka dieu. Atos naon teh si Ujang? Bos ya sulit si Ujang bos yang kudu dia bos. Ditoong sia bos keur ngompol bos si Ujang. Pokoknya anak gede bos gede kieu bos. Si eta mah kitu, leutik teh awakna. Teu bobogana badagnya apa serangannya. Loba tinggal bok paria teh. Nya bodog nyereregean teh. Aku daun cincau cenah bos si Ujang mah tadi. Heuh daun cincau teh jempalna. Da dopingna mah kudu loba ngadar paria teh. Ngara alus ngara reregean deh bodog aslina. Oh gitu bos. Hayang gede bos semua bos. Hayang aslina. Hayu gampang hayang nu kitu manghilu jeung urang. Jadi bawa ka ditu. Hayang badag mah tengah gapuy teh kana taneuh euy. Lah bos ukuran 3 ka 4 we. Oh, udah gede-gede teh ngukurna udah tuh bahaya awena ge moal daraekeun. Urang mah nu anu size sedeng we size M ya dek mah. Oh, bos jangan sungkal luhur bos. Sugana atuh aing geus burit mah suung teh kalaluhurna mah we. Lieur sa bos mah. Atuh urang mah bos sakali tulah bos anu infona bos sok langsung mising. Oh, jik. Kade kita jo. Bos, kumaha? Woi, Hayang teh kene. iya, aya mah. Tinggalin. Di mana? Tuh, kana. Naon eta? Dia teh daun katuk, pan itu teh hayang teh botak supaya aya bukan deh. Cenah mah ku daun katuk orok ge geuning ku daun katuk komplok deh buluna. Bos, eta mah jangan nyuburkeun cai asi. Oh iya teh. Salah atuh euy. Ayo atuh hari ditingali, ayo. Ayo atuh. Halus. Ayo ke jero. Oh wah, hayam dewek mah. Tinggal milih hayang nu mana. Mana wae, Bos? Tah, amun ieu urang teh hayang 1,5 juta lur euy. Cing, wanita. Mama ting, Bos. Atuh nu rada-rada murah-murah itulah. Aya, loba harga mah komplit lah harga mah. Aya nu tim mulai 10.000 sampai ke jutaan aya di dieu. Wah, aslina ya, Bos. Aslina, hayang nu sabaraha? Cing, Ngeceban, aya ceban. anu ceban. Aya komplit di urang mah. Ieu nu ceban unggul. Wanita. Tutupan deh aing sieun haliber pangpangna mah.
Wah, bos, itu mah cocok nage 5.000, bos. Kalem, 5.000 aya, tong loba ka keung jeung urang mah anu 5.000 ge aya. Cik, bos, mana nu 5.000 teh? Aya anu 5.000 ge komplit Om. Di dieu mah tah. Ieu nu 5.000. Tapi kade tong nawar deui aing ye soalna ieu di pihadeun. Tah, ieu nu 5.000. Naon eta endog eta? Ieu teh pihadeun, ka ditu mah jutaan, bisa jadi jutaan. Hilang megar nage, bos. Oh, atuh ngaranna ge karesep bontong ari teu hayang teu butuh mah. Silakan deui. Geus lah kade urusan hayam ayo urang ngopi lah lieur lah urusan kade usaha mah kalem. Ngopi lah. Butuh hayam, bos, butuh yang jago yang adukeun. Beungeus ka dieu kade hayam mah kalem loba tuh hayam mah pan. Ah, bos, kumaha atuh buru hayam teh kumaha, bos? Hayam, bos, hayam, bos. Aing lieur jeung maneh mah hayam deui maneh beli. Punya misalkan hayam. Hayam jago eta mah eta. Heuh, gampang sok ka dieu lah ngopi lah. Tapi aing ngoream ninyu ya teh dah dapurna jauh. Geus saya aya tah. Aduh, hayam ya ge euy. Bae nya. Bae lah. Ut hayam. Heeh. La ilaha Ah, matak mana hayam di aing udah nginum lagi kopi. illallah. Siga jalmi wae nya. Jika tuh bos tampinya. Oke, gininya rasanya. Rasana kumaha ari maneh kopi mah nya rasa kopi we. Emang rasa naon? Rasanya seperti aya layeran, bos. Oh, mah nya jeung aya layeran kopi rasa layer. Cing aing asa teu percaya. Naon eta salah. Tahan. Aduh, Tah kitu nya. lain layer ieu mah. Naon atuh? Tikotok. Ai di dinya diajak ngobrol ka aing teh ciga nu ngewa. Teu bisa kaluhur mun kaluhur eta. Nyeker, bos, tinggal itu kalotor kieu tuh. La ilaha illallah. Mau sendal. Kos zaman purba wae dina teh ca. Aduh, make sendal. Malum, bos, tuh orang kampung kumaha deui gawe ge macul di sawah, naon we, bos. Nah, tara kacai kumaha eta? Buat katara make sendal gitu. Oh, sok kacaing mah yang cewek tos beres. Ara wawasu. Sepatu atuh, teu disenal mah make sepatu atuh. Ganteng atuh, bos, di sepatu mah. Bos, burit euy. Oh, burit, batur ge arep paleun burit geus poek. Naon kitu? Bos satu isukan ka dirinya. Tuh, mobil tadi tikus ruk ka sawah, tinggal 5 takal lotor kieu teh. Tikus ruk di mana di maneh? Eta di Lebak, bos, bahadinya. Sok atuh bisi aya nu mangku hayo, paingan lag gedu sia teh. Masuk, bos, omat hayam nu hadenya. Ojor. Gelo anjing jelema teh. Ari ka aing di jalan nanyakeun, "Aya hayam alus, Bos? Nu 1 juta atawa nu 2 juta?" Ari digubuk ka kandang, neangan nu harga 5.000 perak. Teu lieur mah jelema teh. Ku aing ke mah bere geurah hayam nu teh sakolahan anu digincuan. Pusing jadi jangar ka aing lagi hanas cul naon teh. Mana kenal teh? Gabut yang minta tadi batur cing sorangan diri ngomong. Gabut mah ngadahar baba. Naon baba teh bleng? Baba makanan yang enak, buleut baba teh. Mun maneh hayang apal, turutkeun kudu didahar ku maneh. Heuh, naon baba teh? Baygon. Anjing, menyaai ngopi baygon. Pan keur abeng eta teh. Gabut, liur, stres, jomblo, tidak punya uang, tuntas beres kalau kamu makan itu. Makan teh tuh ngadahar, setein katro, gampang makan aja. Ini berapa benar? Kita, iya, gandeng di rumah. Dia benar, dia lah. Itu malah nggak musik dia. Liur, aing mah terus musik, anjing memang bengbrong lu main ngartiin. Saya nong, eta euy, masalah si Ujang bener cenah bobogaan. Anjing si Deki aing ningali dicubluk anjing tong kita ku aing teh. Anjing si Ujang ca aing teh. Cik kita bisa gede gitu kunaon euy urang hayang gede euy kunaonnya Ngadenge mah breng ku daun cincau ku urang di ieu teh nya ditelusuri teh. Jang maneh ku eta kunaon yang gede kitu ku daun cincau cenah. waduh eraanan seorang obleng ngocok ku daun cincau asa maralu gengsi moal lah Ngocok ieu mah breng kur dioles gitu. oh dioles-oles sungkul eta pan ngaranna cokbun goblok mun cokbun gitu kocok-kocoknya dioles gitu heuh siap moal mungkin nurutan obleng malu. Wah, breng lah jangan malu-malu lah. Ayo ku daun cincau di tembe eme aya loba. Oh, Deuk mana moal. ewe embung aing mah malu gengsi ah. Mana makanan? Balik lah ka imah. Aing gabut aing sorangan di wae ieu ulin aduh. Baik ke loba babaturan si Dadan, ayo si Dadan. Lu juga tuh ahli ieu mana mah ah.
karena daun cincau teh gitu abeng nggak gedean cabeng coba hemat gitu mah. Insyaallah Mana mana? Tak sedikit, Beng. Ngajak ulin atuh gabut. Gabutna di mana? ulin atuh hari mana beng jeung kabogo mana aing mah teu buka kabogo kung bukan lagi baba Sabreng, bebaturan mana beng? sini kan babaturan urang mau aya sok panggil urang eta babaturan urang kira aku beng mana teu buka kabogo aing mah teu percaya mana teu buka kabogo mah ribu buka kabogo di Siti ribu kumaha di mana beng kung buka kabogo beak duit teu buka kabogo beak sabun ribu mana yang beli hidup aduh gusti ragong mata aing gabut mau batur beli ya tuh beng kurang diajak ke orang na ya bisnis deh lagi si Azmi orang gabut sarak balik deh tuh orang diajak balik ke lo kalau siap beng keur ngalanaon euy daun cincau itu teh mi curiga aing mah euy daun cincaunya itu teh nya Cincau. curiga anjing kong ayo tuh ayo yang toko Oh itu cica abeng teh di jalan tulis di ois. Iya mah gede. anjing kong gede tapi pondok kong Minaheun euy. Iya mah kocok lagi dia mah. Iya mah mantap ieu mah. mana di mana Eta. Anjing. Mantap, Bos. mana kenalan kong Sabreng tinggal kenal cowok ini. Sabreng. Anjing. kan tadi kong kuai di bayan daun cincau itu nurutkeun gerak Siapa poin anjing ngelakuan teh, garing kolot we. Mantap, Bos. Ajis lenggeng boy Gebrak. Coy, tawa lain. Lagi apa lain? Iya, ada tuh lain. Aing juga teh mau kapangi hari sia hari cok pun kapangi